pinter beunghar teu ngajamin manfaat ilmu, bodoh teu mampu atawa teu boga moal jadi panghalang kamanfaatan ilmu. Sebab teu saeutik loba jalma anu pinter ilmuna teu manfaat, teu saeutik loba jalma anu beunghar di pasantrenna saeta mah sagala pangabutuh ge kacumponan, sagala kahayang oge dicumponan, tapi teu manfaat, bahkan teu bisa naon-naon. Bahkan teu saeutik aya di pasantrenna peuri, duitna oge saeutik, bekal ge beda jeung batur, batur mah geus 300-400 ribu, manehana bekal tengan 100 ribu. Dina waktu ngaji, dina waktu nalar, pang telatna wae ngan bener di pasantrenna, bener-bener keur waktu ngajina, leukeun jeung tekun di pasantrenna, taat jeung turut kana aturan pasantrenna. Bisa jadi eta jalma nu leuwih manfaat ilmuna ketimbang jalma nu pinter, nu boga duit, nu sagala kacumponan pangabutuh.